orang teh yang ngadongeng ya teh. Beli ngadongeng naon aing lain tukang ngadongeng. Aing mah tukang teuing. Naonnya? Heula pikiran heula. Aya lah aya aya. Heeh. Euy. Suudin jeung si Aceng jual beli motor ceritana. Hiji poe teh si Aceng keur nangkring si jalan. Sorangan bari ngudud biasa. Jual si Udin. Cek si Udin teh. Ceng, kunaon Ceng? Ah, keur kieu we din euy nangkring. Atuh sorangan wae Ceng nangkring teh. Senal capit oge duaan, berpasangan. Allah menciptakan makhluk teh berpasang-pasangan. Bawa main lain makhluk. Ah si Udin teh ngaledek ka si Aceng. Ah cek si Aceng teh cenah sia mah kemana wae ngomong teh. Gitu cek si Aceng teh. Diglah nyinggah we ka ditu. Naon cenah sia mah ka ditu teh kalah ngaledekan aing cenah. Ujug-ujug sia teh. Cek si Aceng teh kitu, semu ketus si Aceng teh ka si Udin teh cenah. Heure atuh Ceng, si Aceng teh ngeblenges seuri. Lah geus lah cenah Ceng, geus pohokeun dam hampura urang cenah. Ieu cenah euy urang rek ngajual motor cek si Aceng teh cenah. Cek si Udin teh ka si Aceng. Motor naon? Ya motor ieu cenah. Liru teh keneh teh motor teh cenah karek sabaraha bulan. Anyar keneh cek si Aceng teh cenah. Karek 5 bulan. Nah, atuh beuh dijual. Cek si Udin teh nanya ka si Aceng teh. Urang keur butuh duit atuh cenah euy. Duit keur naon? Ya pokona mah jual lah heula ieu cenah motor. Cik atuh kala cenah urang bisnis online lah, urang online geun. Cek si Aceng teh cenah. Buru atuh rusuh. Atuh keheulaan da cenah ku aing kudu dipotoan heula heueuh pek tah cenah dipotoan motor teh. Eta nanya deui cenah teh si Udin ka si Aceng. Ceng, Aisyah teh cenah keur naon? Ieu teh ngajual motor teh butuh duit keur naon? Urang mah butuh duit keur mayaran ieu motor. Si Udin mah heula sia gering Ceng. Bubaran ganterkeun ku aing.